Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, simkuring, sareng rancangan di dia kelompok tilu baris medar salah sahiji tradisi Sunda nyaeta Mulasara Tembuni atanapi Mulasara Bali wilujeng nyaksani. Tradisi nu aya di Sunda teh tangtu rea pisan. Masyarakat nu aya di Sunda biasana ngalakukeun tradisi teh salaku ungkara rasa syukur kanu Maha Kawasa. Salah sahiji nama aya tradisi Mulasara Tembuni. Naon cik tembuni teh? Tah, tembuni dina basa Indonesia mah hartina plasenta atawa anu biasa disebut ari-ari. Nurutkeun kapercayaan masyarakat Sunda mah tradisi ieu geus dilakukan secara turun-temurun. Unggal masyarakat. Tujuan ieu tradisi dilakukan teh sangkan budak anu lahir teh kahareupna bisa tumuwuh jadi budak anu aya dina kawilujengan, kabarokahan sarta aya dina kabagjaan. Lian ti eta oge tradisi ieu teh tuluy dilakukan sangkan kabudayaan nu aya di masyarakat teh henteu punah ditereuy ku ayana zaman. Tah, kumaha cik lengkah-lengkahna? Yuk urang regepkeun. Tradisi ngubur tembuni dilakukeun nalika aya nu ngalahirkeun atawa aya nu babaran. Carana teh nyaeta tembuni atawa bali teh diberesihan heula. Dina zaman baheula mah hal eta teh sok dilakukeun ku paraji. Tapi di zaman kiwari mah hal eta teh bisa dilakukeun ku saha wae, boh ku bapana, boh ku ninina, atawa ku nu liana nu aya patula patalina jeung budak nu karek dilahirkeun. Tuluy tembuni nu geus diberesihan teh diasupkeun kana pendil nu di luhurna dibere rupa-rupa samara saperti uyah, asem, oge gula beureum. Pendil saacan ditutup satuluyna ditutup make lawon warna bodas oge dibere awi nu leutik. Sangkan aya hawa anu kaluar oge nu asup. Lobang nu dipake pikeun ngubur tembuni atawa bali teh jerona biasana saleungeun. Tuluy tembuni nu geus dibungkus teh dibawa ku cara diemban atawa diais dina cangkeng nu make sinjang. Satuluyna tembuni dikuburkeun ka jero taneuh nepi ka jero pisan oge buni sangkan jauh tina gangguan sato. Hatur nuhun mung sakitu anu kapiatur hapunten dina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.